Pada suatu hari, ada seorang pemuda bernama Kabayan yang sedang bersantai-santai di perkebunan sambil memainkan suling. Tiba-tiba ia teringat itu. Kilo. Halo, meros. Nama Garut. Ay mana kunaon? Ay silang kainan tadi mana? Di kota Bogor. Ayo atuh orang sampeurkeun ka kota. Nangis lagi. Assalamualaikum. Kamarana ieu nya? Atuh areuh kieu euy. Assalamualaikum. Ai mana ani rek aing. Tahan eta teh calon betoha urang. Udah atuh dan aja. Aduh abah punten abdi bade naros aya si Iteung ayeuna aya di mana? Maya. Tuh, abah terang teh mah teh si Iteung. Terang mah terang tapi kena ditulis heulanya. Tah. Yolandra, kurang macan. Pernah ngadalu alamat eta di kota. Teuing teu paduli, nu penting urang isukan neangan si Iteung di kota. Yang geus ayo atuh. Ayo balik. Gaskeun. Ini halus pisan ieu mah teh. Geus we tong macam ngabarkan si Iteung. Tuh balik. Tanyakeun ke warga tuh. Ya, ayo atuh. Hari kalian mau cari siapa? Ini Bu mau cari alamat rumah. Ini kan alamatnya di Bogor. Kalian ada di Jakarta. Oh, apa? Cuk mana boga duit teh? Kudu kuring ge boga duit jeung ongkos. Aing malah lapar ieu teh. Alah naon eta euy? Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin ya orang menang rezeki nomplok. Kena. Alhamdulillahirabbil alamin yo. Orang aya hajatan rezeki nomplok. Ayolah sang makan. Ayo atuh. Nikahnya Iteung dan Tengen dengan mas kawin tersebut dibayar ngutang. Wah, Iteung. Apa? Teman saya dari kampung. Digawe hidung goreng. Ini. Olah, nya nih guys bisa lagi lah, cung gitu teh. Neng biasa kenalan. Maneh? Jakarta tuh, nyerakeun maneh mah. Masa ke kota. Nama saya Dewi. Kalau nama saya Ucup, yang sebelahnya Nama saya Melati. Lihat lo. teman sebelah saya mau kenalan. Kenalan. Halo, meros. Nama Garut. Ya wasa. Ay mana kunaon? Ay silang kainan tadi mana? Di kota Bogor. Ayo atuh orang sampeurkeun ka kota. Nangis lagi. Bisa. Biasa kamu ngomong orang sok aya macam yang pergi sini.